Bibi poe Minggu sibuk tuh. Pokoknya poe Minggu mah jadwal yang paling sibuk, Ke mana di Bibi poe Minggu? Pan isu-isu bagian senam jumban ke jam 10. Oh, oh. Di jam 10. Bagian arisan ke jam 1 nu 1 juta. Nu sare mah saya meureun. Anggra arisan itu jam 1 ke jam genep bagian anu 10 juta jeung anu 100 juta arisanana. Edan. Edan we aing ya. Mun pentingna eta. Bagian ke Singapura makan malam. Balik di Singapura teh jam sabaraha? Jam 12 peuting atuh dari ditu teh ulin heula manya. Tuluy teh sadar tuluy indit mah. Aing curiga bebe aing mah tadi hakan ya ubarna ya. Kamu anjir rempagna ya ampun parah teh. Sosialita mah lewat untuk bebe aing ini guys. Makan malam di Singapura. Ya wae ya anjir ya. Resek utah. Lain berat ayeuna karasana mah kusorangan gitu nya. Meureun baheula teh ieu kolot urang teh neangan nafkah gitu. Jangan nafkahan anakna. Heung rada balai ge serem. Eta teh bentuk tanggung jawab kolot ke anakna. Matak urang kudu selalu ngehargaan kolot. Ya, tong make jeung campelak ka kolot. Komo ayeuna anjir ngotot-ngotot ka kolot. Nya. Hargaan kolot urang supaya urang jadi anak anu berbakti. Kirang barang anjir urang mah bener tuh. Babalik ka kolot urang. Moal bisa, moal lunas moal. Lamun misalkan ayeuna urang sistem timbal balik, moal lunas. Jasa kolot ka urang geus eueuh papadana. Heueuh nya berat. Baheula mah urang teh hudang sare, indit sakola nya. Bener. Ayeuna mah hudang sare, gigireun awewe sare deui we. Nying. Please mo. Pan tadi briefing aing ngomong kumaha. Ya, ieu teh keur nyieun konten sedih. Kali-kali kamonesan teh anjir kontenna anu sedih sakali-kali. Bisi baroseneun anjir bodor wae. Nu sedih. Aing tadi briefing nu sedih. Ya maksudna hudang sare init gawe. Anjing parah aing saremo anger. Siapa dititah bener anjir salah. Dititah salah komo maneh mah. Terjadi deui anjing, terjadi deui. Konten aing hayang nyen konten sedih ya. Besok atuh balikan deui, Bra. Banget sudi anjir. Ngeusan anjir. Kos, nyase tuh kos. Nyase aya naon di Brad? Anjir aing ka kota ya. Rek naon atuh Brad panas kieu males. Aing rek meuli skincare beak aing skincare nyali banget aing cedeum kieu. Rumek anjir tuh. Tingali atuh muka kosim glowing ye, kabeneran kosim tas meuli skincare anyar. Mana mah ke skincare nih? Ih atuh. Paingan anjir mengkilap kieu banget si kosim anjir. Cobaan ku di dinya ye. Setengah sewang jeung kosim gratis lah. Bae setengah sewa. Heeh. Nuhun atuh. Main magar sih ya. Naon ieu teh? ELH Wood Polish pengkilap kayu kos. Pengkilap kayu. Anjing. Dipakai ya kemana? Brad tuh. Pahingan anjir banget maneh anjir ya. Siga ukiran Jepara nya. Parah. Ya li. Pengkilap kayu aja. Dipakai da beungeut. Yang kayu kos. Tah yang nu kieu. Ye bisa oge disebut vernis itu. Tuh. Pengkilap kayu hasilkan kilap alami. Maksudna ieu teh anjir ajang mengkilapkan misalkan meja anu geus bulawu, kursi anu geus bulawu, panto, pokona mah kabeh we sarupaning mebel we anu tina kayu tina awi. Kana banget man teu bisa atuh kos. Meulina ti mana ieu nih? Ti hareup Brad. Meuli ti hareup keneh wae. Gidingnya. Ya,
balanya mah tinggal tumpang kaki anu mah di mah tah nakaranyang koneng aya. Aya brad. Aya loba. Luarnya sok check out. Ajang mengkilapkan semua barang-barang mebel. Ya. Check out nakaranyang koneng. Ulah dikana banget kan omat. Ya, moal aing antar we aing ka kota. Parah sih wae. Ya wae ya anjir ya. Siluman Rinyu. Brad, urang manya sapa pada hirup ke segala hese ge brad, usaha umatnya ulah siga si saroceng Saroceng mah salah naon gitu ya. ayeuna teh brad saroceng jiga nama poekeun anjir. Manehna ayeuna jadi makelar tanah brad. Nah, anda mah kelar tanah mah atuh galib. Atuh teu ngalanggar hukum ai maneh. Lainna naon brad. Pancena ari jelema teh nya diciptakeunana tina taneuh anjir. Terus Berarti saroceng sarojeng perdagangan manusia eta brad. Kedeung deui ge sok coba ditembak polisi tah. Yun ka dieu ieu pemikiran. Aing mah hayang ngebeulah ieu sirahna anjing jerona naon ieu. Aing curiga si ieu mah jerona gaang anjing. Jerot sirahna teh. Atuh mun gaang mah anjir eta ogenan naon domba lamun kasupan gaang lulumpatan sebenarnya kusim ke sarua lulumpatan. Moal maneh mah nya kan ngacaprak si ieu mah. Parah. Pemikiran pieu ka ija. Ya wae ya anjir. Katu miri. Aceng mah keur hareneg brad. Galau pokokna mah brad. Galau kunaon? HP Aceng ngedrop pisan brad. Mimitina kumaha eta? Gara-gara nama eta brad kapan peuting teh brad. Tetangga urang tadi dinya. Kebakaran brad. Malum urang kampung brad. Ada araflot brad. Pan panas tah si HP teh brad. Ngedrop HP Aceng mah teu bisa dipake. Gara-gara loba anu posting kahuruan gitu. Nya brad. Anjing. Terus lamun misalkan loba anu posting kabanjiran HP maneh jibruk merencengnya. Nomor sarua bae brad geuning eta ge contona. Nu kabakaran ge HP Aceng hang nepi ka ayeuna itu teh bisa dibuka. Parah anjing. Terus lamun misalkan loba anu posting di Palestina di ditu perang HP maneh bolong katembak gitu maksudna. Sigana kitu oge brad eta. Cek aing. Si ieu mah bolong cek aing sirahna anjir miis ieu mah. Henteu kitu atuh ceng teu. Ai maneh Ngan Aceng mah teu habis pikirna di brad. Abong-abong di kampung meureun di urang mah nya brad. kumaha gitu. Aya nu kahuruan teh serang marilu sedih geura brad. Iruna langsa embang na eta jalma. Bedana jeung di kota. Tuh hari di kota mah brad. Maranehanana mah malah mah jalarah brad. Sok dibalik. Ya, berarti hadean keneh orang kampung. Orang kampung mah berarti rasa empatina masih keneh aya. Makanya saya nu keur kambusibahan saya di jalarah, saya ke orang kota ai maneh. Alusna lebah mana ai maneh? Hah? Ari eta brad. Ari bangsa di nu kabakaran kitu brad eta. Kahuruan nih. Hah? Jarahna brad eta. Ka Masjid Al Jabar gitu brad. Tawa ka kuburan. Paingan atuh aing. Udah pabelit ya sirah anjir ngabandungan sia ya. Paingan leuwih alus orang kota meureunana jarah teh samarukna jarah ka makam meureunana tawa ka tempat suci. Ya jarah teh ngabadog teh. Ngabadog orang kota mah. Batur kemusibahan mana mah ngabadog. Eta teh disebutna teh kesempatan dalam kesempitan gitu teh. Ai maneh ieu. Sok aya lieuran cek aing jeung si saroceng mah ngobrol teh. Aya wae ya anjir. Papatong jarum.